Sodakeun pananang abdi salira ya Allah, jahit guru-guru abdi tina Talaga Tunggara, dosa-dosana mugia dipupus sing dugi kasirna, pasihan aranjeun kabagjaan sareng tempat nu mulia, amin. Bapak Ibu sadaya, hatur nuhun abdi seja undur diri. Duati Bapak miwa Ibu sadaya sing jadi mantri, sungkan abdi sadaya kenging ridho ilahi. Alaki satemena hirup teh kabogar ku gunungan, di watesanan balebat tancep kayo mawangsana, urang teu bisa ngajar kumaha, najan larang nyebat pisah teu urat rek dibadoaan, bari patalema kina urang sini wilujengkeun. Anake kuligahna teh bapa jeung ibu, gengrasna pipikiran parang hidup pinangi bagja, bari tetep melang kanu kagungan. Jembarkeun Gusti murid abdi puputan abdi, sangan teu poho sujud syukur ka Gusti. Anaki Bapak jeung Ibu teu oleh diudag-udag rasa hariwa, sieun tidak salah pilun pangan, baha kana pilu lalme dina udaran pangeran. Anaki Bapak jeung Ibu teu miharep dipulang tarima, lembay cimata Bapak jeung Ibu miharep hidup pinangi bagja, teu hayang hidup jadi bahan sarita, sabab laku lampan di pinangewa pilu kucing pilu rica dipijejep ku sasana. Tapi Bapak jeung Ibu mirdi hidup sing jadi jalma pinuji kade akhlak luhur budi, siap babakti bebela kalimat sari, bari tetap sujud syukur ke Allah Rabbul Izzat. Doa Bapak jeung Ibu bahan hidup mugia Allah nantayungan anak. Kami para murid dari kelas 6 tidak bisa membalas Bapak dan Ibu guru, tidak mungkin bisa memberikan balasan apapun yang setimpal dengan apa yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.